Anjing, boy. Diuk dia nih udud acan ini boga udud. Eta isuk mulanya gararung ya hidupan Oh, siap ya, Pak. Asa boga ide Nah, tidak. Ya. Montong nu batur. Acu eker kieu mah lain mah. Gamak sih ajangan kayak Anu penting bisa ya menyambung lah toko-roko mah. tuh ya tuh sikat. Asem kieu. Oh, ya ditisuk ya deh. Tuh anjir. Sedihnya. Cuangnya sugan aya ieu lah. Tuh. Emang unik Naon? Ai birai Pak. Heuh. Baru udah ke kamaran ya, tak? Itu kebenaran emang lu Terus kemana? Maksadan biasa Terus kemana? bukan doa itu. Gimana? Jauh itu di kandang. Mana? Oh, di kana tuh, di kana. Ini kan Mana? Om segera. Anjir, halo, Terus sih mah. nek sabarahakeun ya. Ya saanu lah biasa. Nek mana ya? Kan jauh kita. Besok sabahakeun lah ini benerna ya. Kalau yang nama 2 lah, bias 2 ge lah. 2 naon? 2.000. Tong sakit tuh. Itu seberapa tuh? 15 lah. Nggak jadi. Rek, 18 lah. moal bukan duit nagedek heug sakit tuh. anjing kayak enggak mau ka urang kumaha. Coba lah. Baik. Bahas ya. Ya tuh. Nah, ini nun ya. Nya. Nun. Nuhun ya. Ayeuna kayak kurang dibawa dombana. Bawa Dok. Eta Domasan udah dijual, Mas. ajengan. Sugan Ah, kan beda. Ajengan. ngamuk ke ka urang. Wah, kayak kenang di handle. Oh, kakang ya. Hayu Yang berapa kasih ya lain ya. Anjir. Saha itu wanianan itu? Tunggang lokok kana kang ajengan. Keun ku aing sampeurkeun. Saha itu nya? Tuman. Mana ya dombana? Oh iya gitu. Lain anu ieu tadi teh. Nawarkeun teh barudak teh. Hei. Nah, Kenaon ieu? Iya, rek mau domba Sok teu kira-kira ieu kadang saha ieu kadang kang ajengan ieu teh. lain si cipuy. Cipuy kumaha ieu mah? Ieu mah kang ajengan ieu mah. Sok ngacot deui mah. Aduh. Buka sakit kieu da teh. Iya, Urang saha ieu? nya anak geus cipuy. Kira-kira teuing. Aduh ah. Ieu mah kang ajengan ieu mah. Ngacot teuing domba sa bener-bener ieu. Ngurus. Aduh ampun dasar bodak kurang tirag, dasar kurang pokoknya mah udah degel si Cipuy goblok dijual domba kang ajengan cenah ka bandar jeung si Jack. Wah ieu tinggal di susu. Aduh, geus ampun eta barudak si Cipuy jeung si Jack. Nyaan domba kang ajengan ngadon dijual ka urang. Geus ampun ka urang mun dicarekan awas pokona mah si Cipuy jeung si Jack mun panggih urang. Wah, geus pokona mah. Geus we.